Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui Mitra neraskeun anca garapan anu katuna carios kalayan judul Si Bujil. Dongeng anu dikarang ku Ki Leuksa kalayan diropea deui sareng didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang neraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh jigana poe ieu keneh ge bisa dibimitian atuh nya Mangnya. Daek digawe kitu daek Mang teu naon-naon lah sadahar we urang mah mun nya daek teu kudu ngamimitian ayeuna isukan we da ieu mah kagok ieu balik cek Mang Dasma. Paromana marah mai bunga lantaran geus aya dijalaneun keur usaha. Hela Mang, balik teh balik ka mana kawas boga imah wae ari Mamang. Nya ka mana we atuh mun Mang ieu anu merenah. Nya urang eureun di dinya. Ayo Mang Dasma ngaleos. Terus lembang dituturkeun ku Si Bujil. Akhirna jog anyog ka hiji tempat loba tatangkalan ngeyupuk mani iuh jukut ngampar ngahaja di pelak mana horeng taman eta teh. Di tengah taman aya wawangunan tembokna dicurat caret ku cat warna-warni. Mang Dasma ngajak kadinya atuh terus duanana muru ka eta wawangunan. Regeureun alak ilik sakedeung geus karuhan aman kakara dariuk di dinya. Tempat naon ieu teh nya? Teuing para ruguh. Padahal mun dibikeun mah ka urang da moal embung nya. Tapi Mang jiga aya solokan tuh. Betah jigana lamun cicing di dieu yeuh. Cek Si Bujil bari nunjuk ka tukang nu memangna aya solokan. Sarta bijil cinyu suletik caina herang. Geus we urang matuh di dia tuh satuju lah. Di mana we milik mada di imah mah kudu nyewa. Teu naon-naon di dia ge saheulaanan mah. Sugan we kaharupna mah bisa nyewa di hotel kawas batur. Kitu akhirna mah Mang Dasma jeung Si Bujil barokat tekad rek ganti usaha. Lantaran bara main mah geus karasa geus kaalaman teu aya ngeunahna. Nya ari eueuh halangan mah sok bunga lantaran lamun keur pareng haneut tara kurang ti 4.000 sapoe teh. Tapi eta dina keur tiisna mah 500 perak ge seuseut. Ari mulungan runtah mah asal daek leukeun tangtu aya wae hasilna jeung teu kudu ngamodal di asal daek jeung rajin. Cag tuna heula kacaturkeun sah midi harita teh sabada ngajual hasil barang siarna manehna ngoloyong ka hanapeun tangkal mahoni. Diuk bari ngalamun breh pangalaman tadi ka sawang deui. Ini asa cikeneh kaalaman. Renghap narik napas jero terus ngepeukeun peureupna. Malah mamake jeung kekerot segala rupa. Bangun anu ngemuka keheul anu pohara bangetna
harian aya jelema mana telenges teuing aun tujuan nanyakeun bana rongsokan bari jeung maksa aing jadi curiga palang siang aya niat anu teu bener boa-boa ieu sabab sok aya kabejakeun tukang mulung beling bari pulang paling keur loba jelema api-api kurah koreh kana tempat runtah sabat batur balangah nyabat poean batur jika anak ieu kitu keur maluluh tukang mulung anu panjang leungeun gegrek nangkep amit-amit padias teuing mun aing kudu ditangkep teu masa cilimit aing mah tarawani pulang paling cek Sahmidi bari kerung terus muter uteukna mikiran kajadian anu tadi beh beungeut si Bujil jeung Mang Dasma kacipta deui nyel nafsu asa dihina asa dilalece asa teu diajenan amek nyedek tanaga midek cacakan mun aya balad mah tangtu geleut tadi ge ngan teu untupan ari kudu ngalawan dua mah ngarumasakeun hengker tina ku hantem ngalamun jadi timbul rupa-rupa sangkaan anu teu bener kahiji nyangka ka si Bujil teh polisi anu keur nyamar maluruh tukang beling jeung tukang mulung anu panjang leungeun kadua na curiga bisi nganih lahan nu geus biasa dipake pacarian ku manehna dasahanteuna ari loba batur mah bakal aya saingan mun kitu mah aing kudu ngayakeun tindakan lamun diantep bakal celaka bisi ngaruksak kana pacarian aing sabatur-batur ieu keun rek badami sia Sahmidi ngajewang karanjang terus digandong-gandeang leumpang ngajuk-juk ka hiji tempat saja jalan terus mikir neangan cara nu hade pikeun ngungkulan si Bujil jeung Mang Dasma ketika catur lilana di jalan jog-anjog ka hiji tempat kaayaan di dinya teu matak betah puguh sisi walungan Cikapunung minangka imah teh tihangna awi sabelah hateupna kardus dientep-entep sawareh mah seng butut dus urut wadah sabun bayatak drum butut atawa karanjang patumpang tini tapi pangeusina mah loba lain kolot bae barudak oge teu kurang da pugul di dinya maratuhna basa Sahmidi datang ka dinya aya nu mapad ngabageakeun aya oge nu hare-hare Kang naon ya geus balik ya cek hiji jaka anu pangawakan jangkung leutik begang haropak pias bukna mah gondrong aya penting euy kamana Mang Ujer can datang da sok buri tong ngejer mah aya naon atuh penting penting pisan ieu saha nu aya di dieu Kang Odo, Mang Sada jeung Ijon. Cenah ka dieu kabeh. Aya badamikeun ieu maneh deui ulah ka mana-mana, jig buru. Cek Sahmidi terus nguna bongsang luhureun tumpukan kardus. Gek diuk nyarane kana tiang listrik luhureunana ranteng kawat pamoean. Raweuy pepoean warna-warni. Si Jajaka teu talangke leos indit ngajalankeun pamenta Sahmidi tekung silila geus jul-jul daratang kabeh ge bangun anu reuasin pisan malah Mang Ujer mah leumpang keneh ge geus nanyakeun Midi aya naon ya bari gek diuk panonna melong ka Sahmidi sajen ngariung kabeh bangun panasaran ieu Mang itu dega sararea kuring teh boga kasusah ieu anu teu bisa diungkuran ku sorangan soal usaha mah terus haulaanan lancar harga atuh teu aya parobahan bandar biasa teu naon-naon tapi tadi aya sesekelan saeutik asana mun diantep bakal ngagedean ieu sarta teu mustahil lamun bakal ngarugikeun ka urang takuran dan kitu kuring teh buru-buru ka dieu ka hiji rek laporan kaduana rek ngajak badami katiluna minta tulung kumaha cara ngungkulanana naon masalahna
mengujar Dadak-dak Sahmidi teh nyaritakeun pangalaman anu tadi. ditetek daya nu kaliwat di awal tapi ke akhir. Atuh ngadenge kitu Mang Ujer jeung kanca-kancana tinggal lohok atuh ngadengena oge. Aya oge anu kerung bari mikir ngan rata-rata di perasaan nama tengenah ngadenge baladna di kitu-kitu ku batur teh. Tah kitu kajadianana teh Mang. Sahmidi mungkas omonganana. Sararea tingrang renghap ngadenge eta caritaan ti Sahmidi teh. Lah kacida teuing ari kitu mah tuh euy. Jeung teu bisa diantep bisi ngabahayakeun ka urang. Lainna kumaha ka hayang maneh Mid? Cik jelaskeun we sakalian. Cek Mang Ujer. Mak kuring teh nyeri hate. Mun bisa meminta bantuan tanaga urang megat eta manusia. Urang gelutane sakalian. Mun perlu kunculungkeun ka Cikapundung tuh man. Huleng Mang Ujer mikir teu gagabah rek nemalan teh. Tapi Mang Sadami heulaan ngomongna teu geus. Nah, bagi kudu mikir. Teangan manusana di mana ayana. Mun kapanggih tampiling tuh man. Ayo, masih ayeuna oge, ayo. Kitu pokna kawas anu teu dipikir heula. Atuh Mang Ujer ge anu keur nimang-nimang jadi kabengbat. Ret ka Ijon. Kumaha Jon? Satuju lah. Temalna tanes. Mun sejen miheulaan nemalan memeh ditanya ge geus raong nyebut satuju. Atuh Mang Ujer teh geus teu bisa kumaha. Kapaksa manehna oge nyatujuan. Ya gatuh. Tapi kumaha carana nya ka mana nyusulna sabab kudu kanyawan heula tempatna. Ngarah babari megatna jeung ulah gagabah deui. Bisi kanyawan ku polisi. Akhirna urang bakal ditewak atawa sing tarap teh bisi manehna teh nyamur-nyamur jadi padahal polisi. Tek nyamur-nyamur juga urang. Ya cara nama masyarakat ka Mang Ujer lah na kudu kumaha. Kin bae teu poe ieu oge nu penting mah maksud guring tina kanan. Kieu atuh. Isu keneh kudu aya duaan anu indit tapi jelas kudu jeung maneh. Mun geus kabangi jelmana kanyahoan jecingna. Kanyahoan lah tanana tangke. Tangtukeun waktuna. Pikeun ngagarapna. Tak kitu we atuh ayeuna mah. Gonjong wing lah. Cek Ijon meulaan. Malah mah bari ngacung. Bener maneh mah teu boga kabeuberat euy. Cek Mang Sada satujueun. Syukur jig jeung maneh Jon. Ngan kade kudu hati-hati jeung waspada ulah ngalajur nafsu marah-marah. Sagala rupa ge kudu jeung perhitungan euy. Mun geus yakin tempat matuhna atawa balawatanana buru-buru laporan ka dieu. Engke urang garap babarengan. Ulah sorangan-sorangan bisi teu kuat. Urang kapung we kulobaan. Tah gitulah. Atuh cek sararea satuju. Reang naremalan sararea satuju kana rancana Mang Ujer. Atuh geus kitu mah tuluy ngobrol ngaler ngidul tepi kaburi. Burudul aya nu datang aya kana tujuanana. Rata-rata geus karolot lalaki wunggul. Cara pekeneh ge jul-jul nepungan kanu ngariung. Dahara yang nyaho bisi aya itu ieu. Datang-datang terus diterangkeun ku Mang Ujer yen aya rancana rek nyegah Mang Dasma jeung si Bujil nu geus kumawani ngaganggu ka salah saurang
anggota perkumpulan. Kebah teuing geus dinaon can jelemana keun ku dewek lah. Cek salah saurang nu karek jual sanggeus ngadenge katerangan teh tuluy ngamek. Teu kudu rusuh, tenang we lanan. Geus ayeuna mah reureuh heula. Kemun aya naon-naon dibejaan kabeh. Cek Mang Ujen. Kitu ketakna Sahmidi teh tetela hatena ngandung ka ceceb anu pohara tapi ka aya karep hayang males ka Mang Dasma jeung ka si Bujil. Cag urang dunala. Ayeuna kocapkeun deui Mang Dasma jeung si Bujil. Geus ganti pacabakan nu tadina sok jajaluk bara main mapai toko jeung ngider ka unggal imah tampolana di parapatan mentaan sidekah tinu aya dina mobil. Tapi ayeuna mah geus ganti usahana teh duanana babarengan leumpang mapai-mapai jarian muru-muru anu loba tumpukan runtah nu dibawana teh naon rupa nu kungsi disebutan ku Sahmidi nu geus beunang di wadahan kana karanjang terus ngider deui. Mang Dasma jeung si Bujil sumanget naker lantaran kakara ayeuna ngajaran eta usaha. Apa gene jalan nu kamari Jil ka depo euy. Sabelum poho bakal cilaka ieu barang anu meunang hese capek teh moal bisa kajual. Apalah pila kadar nu kamari keun kuring tanggung jawab. Pokona mah usaha we sing loba lah. Yang nyahona meunang sabaraha sapoena karti atau moal. Hari prabadinya nama aku mah milik we atuh Jil. Sabab lamun diparengkeun meunang milik gede mah manggi emas upamana pasti gede hasilna. Wah, saha nu rek misieun emas. Pan ngalamun tadi oge. Nyageug atuh. Aya Mang, usaha mani ngabring duaan. Lain si Sahmidi itu teh. Si Bujil nunjuk ka dua lalaki anu sarua urah mulungan runtah. Moanya ngaleutkeun duaan. Ai ngabring mah lobaan. Teu marenah saeutik mah. Ampura we atuh Mang. Loh jigana bener euy Jil. Si Sahmidi tapi keun bae. Geus lain-lainna deui mun wani macem-macem mah. Dagor we carehamna tuh man. Cek Mang Dasma Aya kasieun. jeung nya na nu duaan teh jiga anu husu teu luak lieu ka mana-mani. Atuh Mang Dasma jeung si Bujil ge teu boga curiga. Terus muru ka hiji tempat pamiceunan runtah nu rada lega. Malah ti kajauhan keneh ge geus kaameu. Ngaleur pasuliwer anjing balawiri. Kitu deui nu duaan. Jarongjong ngajalankeun pagaweanana. Jiga-jiga teu mali reka Mang Dasma. Nya akhirna para tepi kaburit. Wanci asar harita teh. Mang Dasma jeung si Bujil geus bebeunangan malah bongsang teh asa berat. Sabab pinu ku rupa-rupa barang rongsokan menang mulungan. Jil hayu urang jual lah. Ulang ada guan buri teuing bisi tutup manten di dituna. Nya hayu da geus teu kawadahan engko. Yu ah. Beral duanana laleumpang mapai jalan anu kamari. Basa dibarengan ku Sahmidi. Mang Dasma jeung si Bujil sumanget naker. Teu nolih kana kacape. Sabab gede pangharepan. Nya harita aya dua jalma anu nuturkeun ti kajauhan.
nyurigakin jika nuturkeun deui dasar ruang ngagandong barang-barang rongsokan nya akhirna tapi kanu dijugjug Mang Dasma jeung si Bujil teu asa-asa bus ka pakarangan terus ngadeukeutan aya di dinya sarta teu lalobata tanya deui da kunenya babawaan geus ngardi bisa-bisakeun Mang besi jeung besi plastik jeung plastik sagunukeun ka sisi teh kadinya tah cek pagawe bari tanyak tunjuk Mang Dasma jeung si Bujil ngagugu terus digarawe segut naker sarta hasilna dihijikeun. Nah dihijikeun ada ieu mah hasil babarengan hijikeun we lah. Oh gitu sok nu geus beres kana kilokeun duanana saragut naker terus dikilo tetela ujug-ujug untung kasebut mujur sakitu mah sabada ditimbang kabeh ditungji di jumlah jamle total general teh menang 5.000 duaan teh bandar teh loba omong cereng mayar kontan gue man itu sirikna surak Mang Dasma jeung si Buncir teh sabab biasa nama hayang menang duit 1.000 ge hese alah nuhun jang ieu lah cek Mang Dasma bari nyakuan duit mangga Kang mangga beral duanana mula ngagandeang bari marah mai bakat ku bunga latwe poho teu inget kana kacape teu mikirkeun keur kurah korehna kabeh kaupahan ku hasilna anu kasebut nyugemakeun kulantaran bunga Mang Dasma jeung si Bujil teu mirose naon-naon atuh teu nyaeun deui yen ka dirina aya anu nalingakeun ti barang datang geus diawaskeun nyatana kudua jalma anu sarua rek ngajual hasil usahana awaskeun kumaneh dewek rek ngajual heula ieu cek Samidi bari lempang rusuh nu saurang deui diuk bari ngawaskeun kanu duaan dipalong bisi teu kanyahoan losna sedengkeun Sahmidi rurusuhan ngajualna ge tapi teu matak jadi halangan da geus langganan tekung si Lila geus rengse terus nuluykeun ngintip nu duaan kitu jeung kitu we tapi kaanyog ka hiji tempat Mang Dasma katut si Bujil tapi ka tempat reureuna ku Sahmidi kanyahoan atuh bungaheun pisan Jon mun isukan anger wae anger ka dieu balikna ngandung arti ngajedogna teh di dieu jigana teu kudu mekati jalan langsung we jorang ka dieu sepi ongkoh langkah jelema ka dieu mah cek Sahmidi ka baladna notayalian Iwati Ijon lah gitunya gitu tapi urang lapor heula ka Mang Ujer ya yuk terus dua anak lelempang deui balik ka tempat matuhna gancangna bareng jeung ngeureupna poe eta dua jalma teh geus tepi kanu dijugjug Mang Ujer geus nyampak kitu deui nu sajena Sahmidi langsung laporan ditetek teu aya nu kaliwat diterangkeun kabeh ka Mang Ujer begitu Mang lain sabaraha urang di dituna duaan we nah benar tempatna jempling teu rame kawasi di dieu jempling di ditu mah sabab sabudaranana komplek gedongan jababuni teu ku tetangkalan geuleude yupuk deui Sahmidi deui bener Jon bener pisan Mang lamun kitu mah kari ngatur waktuna atuh rek iraha rek wayah kumaha da
sidik nama mau bisa waktu sarerea jempe teu aya anu nyarita. Sahmi dioge boga lalakona teu buru-buru nemalan. Kalah kerung bari mikir. Ngan geus dalila pok salah saurang meulaan nyarita. Ieu kieu mun dilila-lila atawa dingkengke. Teu mustahil eta dua jalma teh bakal pindah. Tak kulantaran kitu isukane urang garap. Kumaha eta? Ujier nanya ka sararea. Temalan saur manuk satuju cenah. Geuning geus mupakat sararea. Syukur ari kitu mah. Tapi kade sing tarapi supaya laukna beunang, caina herang. Carana teh kieu. Isukan wayahna ulah waka arusaha, tapi alat-alat mah bawa sakalian. Ulah waka muru ka tempat gawe masing-masing. Urang ini telah ngajorag eta wawelek. Urang koroyok ku sararea tuman. Tapi teu kudu nepi ka paeh, asal taluk we. Engkena sina ngaulah ka urang. Tah kumaha lamun kitu? Satuju atawa henteu? Kita mah deui ku sararea satuju ceun. Reang deui nalemalan. Jigana teh geus teu dipikir deui. Langsung we nya tujuan. Taya kasieun dalam babaturna. Syukur ari kitu mah. Geus we ayeuna mah bubar heula. Ji geura reureuh geura dalahar. Cek Mang Ujer mungkas babadamian atuh guriak kabeh buyar. Kacaturkeun isukna. Langit rada haleum-heum. Beda pisan jeung biasa. Geus pukul 7 harita teh. Tapi panon poe can temong. Manuk recet dina tangkal kai patemalan jeung baturna. Di jalan geus aya anu lalariwat komo di jalan raya mah. Geus pasedek-sedek keurin usik. Klakson patemalan matak gandeng. Ari Mang Dasma jeung si Bujil geus tatan-tatan deui. Pakaian dinas geus dipake, alat-alat geus disiagakeun. Si Bujil sila tutug bari udud. Paromana marah may bangun anu kacida bunga. Jil can beres euy. Cek Mang Dasma uyak-uyak meresan pakaian. Karena kantong anu geus dekil. Duit mah ulah ditinggalkeun, kade sing apik bisi murag. Ya moal atuh pandereh balik, Lin. Engke lamun geus meunang 50.000 sewang. Kakara urang balik, ayeuna mah urang usaha we heula lah. Ngalalanya bari nambah-nambah pengalaman. Cek si Bujil dari anakerna. Mang Dasma ge lila-lila mah geus siaga. Tapi can waka ini kalagek diuk. Terus maut rokok sabatang pelenyun udud. Kalah santai. Hayu orang usaha. Kelanan. Aya bisa ditaeun buku Jil. Aya naon Mang? Asara luas teuing. Penting tadi asa tibra sare teh. Tapi hanya ka diganggu ku impian goreng. Dina hitungan deh ieu garduh kahuruan. Seuneuna metel kana beungeut Mang. Mang teh lumpat nyangan cai untung mangi. Sieuna di banyuran tapi di banyur teh kalah ngagedean. Kawas di banyur ku minyak bensin. Tapi gak isuk teh sare deui. Balas mikiran eta ngimpi da tepi ka ngesang ngimpi deh. Bakat kecape cik hila-hila naon tari nu kitu. Asa kakara ngimpi. Aya kahuruan mah. Si Bujil kalah kerung ditanya. Teh teu ngartieun. Karena urusan impian mah. Ari Mang Dasma ngalepus udud bangun anu tenang naker. Padahal dina hatena mah keur mangih ka pusing.
mikiran eta impian beda kana hate Jil ting sarbudak ieu dada deh ngimpi mariwan mang kembang sare salah da ngimpi mah kembang sare teu asli saujratna kieu tapi da sok aya impian anu jadi ilapat ngabejaan ka hiji jalma jeung sok aya anu bener deui itu keur urang mah mun kira-kira bener jeung halus sing buru-buru kajadian mun kira-kira teu bener mah alah ulah kajadian we kitu we jampe nama atuh ya aduh cek Mang Dasma deui barang keur gunen catur kitu ujug-ujug gajeleng aya nu luncat ka hareupeun Mang Dasma bari teu kanyahoan ti mana jolna puguh we Mang Dasma jeung si Bujil tapi kating rarenyag dina awahing kureuwas barang breh geus ting bedega loba jelema ngan rata-rata Rarudin sarua jeung Mang Dasma gitu jeung si Bujil sarua kayana teh kitu aya nu gundul aya nu jabrig aya nu komisna kanel aya nu jangotan Masya Allah naon ieu teh Jil itu dulu aya nu luncatan ting porotot ka urang tuh nya teuing Mang ngan sidik lain pibaraya ini mah ye tapi goreng-goreng ge Mang dikungsi diajar main bogeun kurang isang hareupan nah rek naraon wabolak teh sok nangtung Jil singkirlah sekalian geudinya cek Mang Dasma bari jung nangtung singkil bangun anu teu leudeng taya kasieun tapi Mang musuh lobaan ye si Bujil rada keung manehna teu untupan ari kudu ngayonan lobaan mah ku si Bujil geus kanyahoan musuh teh aya kana 12 urangna tenang teu kudu sieun lah sok nangtung si Bujil nurut manehna ge mung ari kudu serah bongkokan mah kapaksa siaga rek ngalawan bisi aya mau ngamuk gajah meta keur kitu cakakak aya anu seuri mending agak-agak ditungtungan ku ngomong semu ngoa sami deh deuleuh geus ya eta cucu teh euy geus pias duara lagi euy sieun ni beubeul huluna biar atuh sararea seuri ting cakakak bari silih reret jeung baturna sarta leungeunna rata-rata nyarekel kakait tina besi paranti ngorehan runtah Mang Dasma panas hadena ceulina asa disebit tapi saeutik oge teu gugup kalah kakerot bakatku amek ret kasih Bujil alah hiji urang siksa sakalian jeung Chandra supaya baturna geus lah satuju lah terima kasih Bujil serog duanana maju nulak cangkeng bangun gagah saeutik oge teu nemongkeun kasieun malah mah gagah dangah teu leudeng Pisila aya naon ya tumorojog dan balaraban kawas bangsat neangan palingan ayo jawab cek Mang Dasma itu nate bari rutret ka musuh anu geus ngajajar Mang Dasma jeung si Bujil dikepung wakul buaya mangap ngomong naon sia bangsat gagal badeng sia abong bibir teh diwangku nyawa sia geus awil-awingan sia dina buuk salamar
wah iya malah kalau maut bakal nyabut nyawa sia. Cek Mang Ujer bari nulak cangkeng ngagigila kanu duaan. Nyanyawanan teuing sia. Dikira anu ngatur nyawa manusia teh sia gitu. Teu kaci deuleu. Teu kahardi. Aing mah teh sieun ku pae. Sok jawab sia. Rek naon kadatangan si laing ka dieu? Nah rek sosoroh kojor. Galak euy. Tapi keun heula. Sinamehakeun kapanasaran ke mah. Geus senang karak baeud moal bisa ngabacot. Cek Mang Ujer deui. Beuki wani ngajejelen. Puguh we Mang Dasma jeung si Bujil beuki amek. Duanana kakerot bakat ku keheul tapi can ngayakeun tindakan. Hayang nyaho heula kana ketakna. Nu sejen ting lalejeg KBG legegnaker. Boga rasa yen loba balad. Ipis mun kudu eleh teh. Cek itunganana baris unggul. Lantaran boga kakuatan anu cukup. Jadi weh rada gagabah. Sidik lain niat bener kayak gimana. Jil. Urang ijen ngadu jajaten maju Jil oi. Beres Mang. Tema si Bujil bari jeung rada saber manehna mah. Euda sieun nenyo musuh mani ngalingkung. Cacap nyarita kitu. Mang Dasma teh tetela boga pangabisa. Gajleng kireleng cedak. Dengar suku Mang Ujer curalit bro. Namru Mang Ujer teh. Tekanyahoan korejat Mang Dasma hudang. Kak ngadengkek beheung Mang Ujer. Dicekek satarikna. Wawalag sia. Lebokeun tetelo. Saha nu tega nanonkeun nyawa. Balen sia sok maju. Sing sanu wani usik. Ngandung harti nyawa ieu jelema bakal ngalayang. Cek Mang Dasma ngomongna tanes. Atuh sahmidi sabatur-batur. Nenyo kajadian kitu teh ngadadak bengong kawas anu keuna ku tenung. Hiji ge eueuh nu wani obah. Kala colohok bengong beungeutna sepa. Mang Ujer nu tadi sosoak meuni bunceli kletahna rada ngelel. Sabab beheung didengkek ku Mang Dasma. Ari si Bujil ngadadak bijil wawanen. Terus ngalejeg bari nyekel awi sabebek. Lung dipiceun kalawak ngarebut beusi anu make seseukeut tina leungeun Mang Ujer. Nu sejen teu bisa nyegah. Kalah carolohok. Mun aya nu wani usik, beheung ieu jalma urang kait. Cek si Bujil bari ngantelkeun ka kait beusi kana genggerong Mang Ujer. Atuh anak buahna beuki reuwaseun nenyo kitu mah. Saurang ge eueuh anu tega lamun kudu ngorbankeun nyawa Mang Ujer. Sedengkeun Mang Dasma kalah beuki wani. Ayo sia geura hoja. Rek kumaha maraneh? Rek nanonkeun nyawa balad sia atawa rek daluk? Kituna teh bari hantem ngadengkek beheung Mang Ujer. Puguh we anak buahna beuki bingung. Sabab najan loba balad ge ari nenyo kitu mah paur. Bisi Mang Ujer jadi korban. Si Bujil asa aya angin. Serog maju salengkah beuki deukeut kana awak Mang Ujer ka kait beusi beuki diteken. Jalma belagog dengekeun omongan aing. Mun maraneh rek tega ngorbankeun nyawa balad sia sok maju.
Tapi lamun teu tega geura tuna pakarang nu dicarakal ku si laing. Ayo tuna. Lamun teu dituna nganung harti nyawa balad sia bakal ngalayang. Oh, setuju. Sok tuna. Tuna euy, tuna. Cek Mang Dasma nya tujuan. Beuki bingung we balad si Sahmi dieu teh. Silih reret jeung baturna tungtungna nu ngaran Ijon. Ngamimiti anuna kakaitna. Guprakan lemah mangsada nurutan kakait nu make gagang tina kai ditunda kana taneuh hareupeunana nya akhirna mah eueuh nu baha plak plik pluk nunaan pakarangna kabeh lemor teu nyekel naon-naon. Hahaha sokor lamun kitu mah ieu nganung harti sia baroga otak hayang salamet ta yeuna mundur tilu lengkah. Ayo mundur. Eueuh nu baha kabeh nurut malunur lalaunan. Atuh jadi jauh jeung pakarang nu ditunda teh. Si Bujil ngareret ka Mang Dasma nu tetep ngadengkek Mang Ujer. Kumari geus kieu Mang? Kakait lesotkeun. Keun bae teu kudu dikait lah. Urang oge moal burung pegat ti koroma. Digumpulkeun kakait bawa ka dieu kabeh urang jual ku urang euy. Lumayan sabaraha kiloan dah. Oh bener. Si Bujil ngagugu manehna nari kakait nu diantelkeun kana genggerong Mang Ujer. Terus mulungan kakait nu ngayang dina taneuh. Kabeh dicokot eueuh anu diiwalkeun. Geus dipupul kabeh terus ditamrukeun hareupeun Mang Ujer. Anu geus teu bisa walaka. Cager wara mitra hanya kau kabujang Neng Nong cekap dugi ka dieu heula kange dinten ayeuna hapunten samulai kalepatan insyaallah enjing urang teraskeun billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.